Jumat Kliwon. Bage aju tepang deui geuningan ieu. Dina Kemis wengi. Aya sababaraha carita dina wengi ieu anu baris dipedar cu. Tapi omat ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Omat cu bisi aya nu maturan, bisi aya nu datang. Kade ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Ulah. Wilujeng ngadangukeun Jumat Kliwon. Dina salah sahiji poe kuring amprok jeung salah saurang ibu-ibu. Eta ibu-ibu teh ngaranna Esih. Nya kuring oge nyebut ka eta ibu-ibu teh Ibu Esih. Manehna ngobrolkeun salah sahiji kajadian anu karandapan ku anak manehna. Bu Esih nyaritakeun yen anu jadi anakna keur karandapan gering aneh, gering anu teu mata kaharti ku akal sehat. Kuring oge jadi katarik ku caritaan Bu Esih teh. Jeung
brojoy rasa karunya ka Ibu Esi anu keur ngarandapan tagiwur hatena. Ku anu jadi lantaran eta budak awewe teh salah saurang budak awewe anu hiji-hijina. Pasti we kanyaan Bu Esi teu sirikna tamplok kanu jadi anak. Eta oge geus dicobaan di ubaran ngancan aya hasilna anu mata kagumbirakeun. Masalah geringna anak Bu Esi masih jadi hiji tanda tanya keur kuring. Sabab naha penyakit aneh sarupa kumaha atuh anu tumiba ka anakna Bu Esi teh. Kajadian kuring panggih jeung Bu Esi teh di salah sahiji pangajian rutinan anu sok ku kuring diayakeun. Pareng hiji poe Bu Esi keur aya di Bandung. Da ari cicing nama Ibu Esi harita teh di Sukabumi. Harita manehna aya di Bandung teh keur nepungan dulurna nu aya di Bandung. Nu jadi katarik sarta Bu Esi minta tulung pangubarankeun anakna teh pedah kuring kasebutna ku batur mah salah sahiji ustad. Sanggeus Bu Esi cacarita ngeunaan anakna nyaan we kuring satengah percaya jeung henteu kana caritaan manehna teh. Caritaan Bu Esi netelakeun yen anak awewena keuna ku pangheureyan ti anu lian. Harita kuring jadi gilig hayang nulungan. Nya maksudna mah rek ngubaran budakna Bu Esi. Sababaraha poe ti harita kuring ngahagalkeun waktu nepungan. Kuring datang ka imahna Bu Esi nu aya di Sukabumi. Mimiti kuring datang ka imahna Bu Esi, kuring teu bisa amprok rejeng budak anu rek dicobaan diubaran ku kuring. Jadi poe kahiji kuring datang ka imah Bu Esi teu bisa ngalakukeun naon-naon. Da sidik budak anu rek ditarek ahana oge eueuh. Jadi ngarupakeun keanehan keur kuring. Sababaraha kali kuring datang ka imahna Bu Esi eta budakna teh tara kasampak wae. Siga anu geus nyahoeun we yen bakal aya kuring anu rek ngubaran manehna. Malah geus aya 2 kali datang tapi eta budakna Bu Esi teh tara aya di imah. Siga anu ngahaja embung amprok jeung kuring. Sanggeus jelas poe eta kuring teu bisa jonghok jeung anu rek diubaran. Nya kuring oge balik deui ka Bandung bari can aya hasil anu pasti yen poe isuk hasil anu dipimaksud. Cinek poe harita kuring indit jeung 4 urang santri ngajugjug deui ka imah Ibu Esi nyaeta ka Sukabumi. Sajroning perjalanan aya sababaraha kajadian aneh siga anu megatan supaya kuring pugag teu jadi datang ka imah Bu Esi.
nepikeun ka aya 5 kalina ban mobil anu ditumpakan ku kuring teh. Bitu ku ayana kajadian sarupa kitu, kuring jadi beki keang hayang gerak tepi ka imah anu rek dituju. Kusabab pirang-pirang kejadian salila di perjalanan kuring jeung nu sejen, kuring terus ngadua ka Nu Maha Kawasa, sangkan dihindarkeun tina sagala rupa rintangan anu tumiba. Teu burung we ari ku dipaksakeun sarta terus munajat ka Nu Maha Kawasa mah, kuring nepi ka imahna Bu Esi. Harita basa kuring tarepi aya hawa anu beda karasana. Aneh jang kuring mah, nya kuring oge nyarita ka santri anu ngahaja di bawah ku kuring. Nya akhirna kuring oge nyarita ka santri anu ngahaja di bawah ku kuring. Antum wayahna ya terus kudu munajat, antum kudu ngadoa terus sigana poe ieu bakal aya kajadian anu teu diduga. Sumuhun Ang, malah abe oge ngarasa aya hawa anu teu ngeunah ya Kang. Syukur atuh hari antum geus pada ngarasakeun mah. Abdi sadaya ngiring kalabat bumi atuh Kang. Kumaha tah Ang? Nah abe ngantosan di luar wae. Hayu milu ka jero we sarerea, wiridna di jero imah we. Sigana wae poe eta mah budakna Bu Esi anu keur karandapan gering aneh teu kaburu bisa ingkah. Jadi poe harita manehna bisa panggih jeung kuring. Barang kuring datang ka sampak eta budak teh keur diuk dina kursi. Ngan sigana wae basa kuring datang manehna oge rek langsung indit. Katinggalina ku kuring siga anu rek cengkat. Sigana ku berkahna tarekah manehna jadi teu bisa ingkah. Bu Esi jeung kulawargana nu aya di eta imah masrahkeun sagala-galana ka kuring. Manehna mere kalaluasaan pikeun ngubaran budakna. Kuring diuk digigireun eta budak awewe. Barang dek kuring diuk kursi siga anu ngadak-ngadak jadi oyag. Sarta katinggali eta budak awewe anu disampeurkeun teh huntuna siga anu kekerot bangun anu ambek karena datangna kuring kadinya. Harita kuring oge komando ka barudak santri
supaya terus wiridan mantuan kuring anu rek meruhkeun anu gering. Mun tadi mangan huntuna anu kekerot, katingali aya nama beungeutna eta budak teh jadi beureum. Dak dumadak panona oge jadi bolotot. Letahna oge ngelel meni panjang. Kuring terus mantengkeun doa ka Nu Maha Kawasa. Asa hikmahna tina doa tareka kuring jeung santri. Nah eta atuh keur kitu ujuk-ujuk kadenge eta budak anu geus loba beungeut sarta awakna jadi matak pikasieun. Sarta keur kitu teh ujuk-ujuk ketinggali awakna ngalayang. Malahan sajaba ka kalayangan teh manehna semu anu luluncatan sarta awakna bisa ngarayap dina tembok. Kejadian eta teh cek saliwat mah siga pamohalan, tapi hal ieu teh nyata kejadianana. Bari ngalayang bari cicikikikan seuri, manehna nyingsirikeun kuring anu keur menekung ka Anu Maha Kawasa. Sajeroning kuring munajat kesang keluar saawak-awak. Malahan sok sanajan kuring teu ngalakukeun pagawean nu kasebut berat, tapi kerasana alabatan manggul karung anu eusina puluhan kilo. Kuring ngeluarkeun pangabisa kusabab eta budak awewe teh geus robah wujud jadi kunti. Ditarik ku perantara ilmu supaya bisa diukina kursi, supaya manehna bisa diuk deket jeung kuring. Nya antuna doa kuring dikabul ku Nu Maha Kawasa. Eta budak bisa dideketan ku kuring. Malah sanggeus deket leungeun kuring ngaragamang kana sirahna eta budak. Barang kuring ngaragamang kana sirahna eta budak, karampak pisan ku kuring dina sirah eta budak siga aya anu nancem. Teu anta parah deui. Sanggeus nancem dina sirah eta budak teh. sababaraha minggu keliwat, malah karena nepikeun waktu tadi samemeh di ubaran manehna mun wancing geuting teh sok jadi kunti. Nya kiwari mah pulih sabihari deui jeung cager sakumaha biasa. Barang disusul ku ilmu pangawuruh
Loyong oge jeung sabaraha eta budak jadi kuring. Samemehna Bu Esih nyarita indungna eta budak dina hiji peuting ningali aya makhluk anu beungeutna beureum sarta latahna ngelel. Asup ka kamar budakna. Jising horeng eta budak teh disantet ku salah saurang lalaki anu ngarasakan nyerian ku eta budak. Kusabab manehna teh kudelikeun di pika bogor. Cumpon yang keluarga oge kuring anu ngariung di dinya. Nya kitu geuning balukana kena ilmu santet. Dina si Agus mah anger we sok nyalengorkeun teh kana ngobrolkeun jurig. Sabab keukeuh kuring mah ngomong ka si Agus teu percaya kan ayana jurig teh. Da eta lamun pareng keur ngobrol teh geus nyaritakeun nu lain, balikna teh sok kana ngadongengkeun jurig we jeung jurig. Malahan harita si Agus ngadongengkeun ngeunaan salah saurang warga urang kebon kalapa anu kungsi dipegat jurig di kebon eurih. Kuring harita mah teu percaya kanu karitu teh. Kuring mah moal sieun ku hal-hal tahayul saperti kitu. Nya rumasa harita mah can pati percaya kanu disebut jin atawa setan anu bungkeulekan nyingsieunan ka jalma. Malahan kuring teh kaasup salah saurang jalma anu sompral. Jadi lamun aya nu nyaritakeun jurig, kunti atawa siluman, ku kuring mah sok kalahkah diledek. Malahan kadang teu nyadar kuring sok ngomong suaban. Make jeung kuring hayang ngalaman panggih jeung anu disebut dedemit. Ku ngobrol mah teu karasa waktu teh. Harita geus aya kana jam 11 peutingna. Kuring oge langsung we pamitan rek ngadon balik. Sok sanajan kasebut peuting eta teh malam Jumaah, tapi kuring ngarasa ludeung. Malahan teu ngarasa keueung. Sok sanajan balik sorangan berijing kaayaan peuting.
Kuring teka pangaruhan ku omongan si Agus nu nyaritakeun pernah aya kajadian anu dipegat jurig di palebah kebon eurih. Kuring lempang teuneng ludeng barijeng taya kakeung. Indit ti imahna si Agus muruka imah. Pas tepi ka palebah kebon eurih, kuring ngeureunkeun heula lempang sabab kuring ngadenge aya suara domba anu beberelean. Mimiti mah panyangka kuring bahwa aya domba anu ngadon leupas atawa kabur ti kandangna. Kuring nalak-nalak kana suara eta domba sarta tuluy kuring ngadeuketan kana palebah datangna eta sora. Habasa ku kuring disampeurkeun di tempat anu kadengena aya suara domba teh. Betayana naon anu tadi kadenge siga suara domba teh, geningan domba nage beut eueuh. Keur kuring hulang-hulang bari neangan domba, kuring ngarenjag sabab naha suara domba teh jadi aya di tukangeun kuring. Kuring oge langsung malikeun awak ka tukang. Tapi basa kuring malik angger domba na teh eueuh. Kuring mimiti ngarasa aneh sabab tiap ku kuring dipaluruh eta suara domba teh bet jadi pipindahan. Antugna harita kuring oge jadi ngarasa keheul kana kajadian kitu teh. Harita kuring oge jadi ngomong ka mana karep. Sanggeus kuring cacarita sarupa kitu, ujug-ujug kadenge suara daun eurih anu cinggorobas. Kadenge siga aya anu ngadon lulumpatan dina tangkal eurih. Kuring teu pati malire kana eta sora anu ngagorobas dina eurih. Malahan harita kuring langsung malikeun awak. Maksud rek ngadon neruskeun deui lengkah rek balik ka imah. Tapi can acan kuring ngalengkah, kadenge ditukangeun aya suara domba anu tadi kadenge tea. Kuring langsung malikeun di awak bari satengah ambek. Maksud rek ngagebah kana eta suara teh. Barang awak kuring balik ka tukang, mimiti kuring rada ruas sabab katinggali ayeuna mah di tukangeun kuring teh aya domba. Ngan barang ditelak-telak ku kuring, nah domba teh huluna bet siga sirah jelema. Beuki lila beuki ka tembong jelas. Anu aya di hareupeun teh ari awakna domba. Tapi naha ari sirahna bet katinggali siga sirah nini-nini.
Tingali kitu madak dumadak kuring oge jadi ngarasa keung. Soalna umur-umuran kakarek harita ningali makhluk anu sarupa kitu. Katingalina panon eta makhluk teh mencerong ka kuring berijeng semu hurung. Malahan eta makhluk teh ngomong kadenge berijeng sora nini-nini. Ulu punu kuring jadi karasa cing puringkak sabab ningali makhluk aneh. Hawakna domba ari sirahna nini-nini. Geus loba mikir panjang ningali kitu mah kuring langsung lumpat ngajauhan eta kebon euri. Nah atuh dak dumadak kuring jadi teu apal kana jalan balik. Buka rasa kuring lumpat teh kala asup ku kurusukan ka kebon euri. Geus karasa lumpat teh geus jauh di tempat nu aya makhluk aneh teh. Kuring ngeureunkeun heula lumpat sabab karasa awak kuring geus karasa capek pisan. Harita kuring langsung hiupina jukut. Bari awak karasa hareudang. Malahan kesang oge maseuhan awak kuring. Keur kuring diuk kitu, ujug-ujug kadenge aya sora anu ngomong ka kuring. Kuring langsung curing hak sabab anu ngomong teh sora nini-nini nu awakna domba teh. Mereka tinggali geuning domba anu sirahna nini-nini teh geus aya di hareupeun kuring. Malahan ayeuna mah eta makhluk teh ketinggali beuki pikasieun sarta ketinggali lempang nyamperkeun ngadeuketan ka kuring. Kuring geus teu wasa deui cengkat. Ngan ukur bisa undur-unduran berijeng maksud hayang ngajauhan teh eta makhluk anu ngadeuketan ka kuring. Harita mah kawani kuring jadi leungit. Komo deui kadenge sora eta makhluk anu ngomong. Beuki deukeut eta makhluk teh malahan sanggeus deukeut pisan jeung kuring. Katingali suku hareupna eta domba anu sirahna nini-nini teh ngangkat ka luhur duanana. Katingali siga anu rek ngagabruk ka kuring. Atuh akhirna kuring oge langsung ngagorowok satarikna maksud menta tulung. Saku sabab kuring geus leuwih disieun ku eta makhluk. Hantugna mah kuring ngalengerek kapiuhan. Kuring geus teu inget deui di bumi alam. Isuk-isukna kuring kakarek sadar. Kuring sadar pedah aya nu ngahudangkeun. Kuring dihudangkeun ku salah saurang tatangga anu pareng ngaliwat ka palebah kuring anu keur ngagoler. Sigana wae eta tatangga kuring teh aneheun. Nah kunaon kuring ngadon ngagoler di dinya. Kuring sadar barijeng reuwas sabab geningan kuring teh ngadon ngagoler sare di kuburan. Geus sadar kitu mah kuring jadi bibiri gidigan.
Komo deui lamun inget kana kejadian tadi peuting ningali kuring sarupa kitu, tatangga kuring rada aneheun. Nya ku sabab kitu kuring nyaritakeun kejadian anu tadi peuting ka alaman ku kuring. Atuh tatangga kuring sanggeus ngadenge caritaan kuring teh, manehna jadi ngageleneng ka kuring anu sok suaban atawa sompral dina omongan. Kuring oge geus ngalaman kejadian sarupa kitu mah. Kuring rada nyadar yen makhluk goib nu disebut jin atawa setan teh bisa malih warni jadi naon bae.
kena ayah geningan. Tapi sekarang cu, waktu nak terus tanya kapan. Aki kita pamit lah, kita uyah ke tempat anu jauh cu. Orang cekapkan heula dugikan ka dia Jumat lewat dia. Malam Jumaah payun orang tasarangan deui.